annahu sanyanya Kangjeng Nabi eta qala parantos ngadawuh inna Allah ta'ala sanyanya Gusti Allah ta'ala eta qala kok parantos ngadawuh Allah bahron kana lautan minurin dina cahaya alasi dihandapkeun aras cuma qala kok tuluy ngadamel malakan di malaikat lahu eta tetep malaikat janahani ari 2 jam jamna ahaduhuma ari salah sahiji 2 jam jamna bil masyrik aya di masyrik wa ahru sabelah di jam-jamna bil maghrib aya di maghrib wa rasul jeung ari sirahna eta malaikat tahtal arsy aya di handapkeun aras wa rijlahu jeung ari 2 sukuna eta tahtal ardi aya di handapkeun bumi asab ati anu katujuh Fa'ida sholat maka dimana-mana maca sholawat saha alhamdu hiji jalma alayaka kaula pisahri syabana dina bulan sya'ban amarallahu maka marentah sa Allah ta'ala dalikal malaku kaita malaikat ayat tamis ayat bisa yanta supaya telumpi ma'il hayati dina lautan hayat Bayag misu maka tuluy telem dalikal malaku eta malaikat sumaya rujuk tuluy kaluar eta malaikat minutina eta lautan hayat bayag pidu tuluy ngagibrikeun janaha ini 2 jam jamna banyak tulu hibar mingkuli risatin tina saban bulu teka teratin mang pirang keceretan payah hukum maka ngadamal Allah payah hukum maka ngadamal Allah ta'ala Gusti Allah ta'ala mingkuli kotrotin tina saban keceretan malakan hiji malaikat yastaghfiru mang menta ke nampura lahu kaita jalma yaumal qiyamati la yaumal qiyamati nepi ka poe kiamat diwenya gerjalma nusok maca sholawat dina bulan Sya'ban Gusti Allah marentahkeun ka hiji malaikat anu gede nak eta malaikat teh sabeula jam-jamna ti masyrik nu sabeula jam-jamna nepi ka maghrib ti tungtung wetan ka tungtung kulon nya eta malaikat sina telem ngagibrikeun jam-jamna begitu lak telem jam-jam rusak itu gede ya tinggi bikin jam-jam yakin lain ratusan kecelak lain ribuan kecelak begitu celak hijina kecelak dijieun malaikat mang menta ke nampura kerja mak memaca sholawat ke Kangjeng Nabi besar Muhammad masyaallah kacida untungna tak sing rajin yang maca sholawat aja aiker aja mah beula sholawat sholawat calakan ya Allahumma sholli ala syedman kamalan hata li kamalika wa adadi kamalihi ya Rabbi syrah li syadri wa yassir li amri eta teh 10 maghrib 10 ya subuh 10 nasi asap lalelo baheula mah teh nya lalelo li teh lalel mah air we ari siapa prabu gitu nya eta sok eta sholawat alhamdulillah sa parantosna eta nah dibacakeun shalawat eta alhamdulillah tak menghitung pangpinter malah pangpinterna lah jangan pernah pinter 5 yang 3 sakulah gitu halus gitu nanggonya ke eleh beula padahal nanggonya teh jago tapi eleh we matakna mah nanggonya teh ge beula saya tak pangintennya ku barokah sholawat alhamdulillah aya ratiban sholawatan di dieu mudah-mudahan ulah pegat ila yaumil kiamah nepi ka poe kiamat sing tuluy ge nepi ngaran teh berantenan teh naon ngaran teh tata lepak naon ngaran teh nya tata lepak eta mudah-mudahan ku berkana sholawat mudah-mudahan dia pondok pesantren sing dibarokahkeun ku Allah subhanahu amin ya Allah ya Allah nah ngiring bingah we nya abang ngiring bingah hapunten bae ka Karsana Kang Ustadaang Kang Ustad Subhan hapuntennya kasibukan da eta mah tiap-tiap alumni teh gini bukan kasibukan masing-masingnya sehingga gini nya kaditu gitu nya ternyata kayak karasana gini kunaon santri baheula make jaran ka Abah karasa eta mah nya karasa geuningan kasebut
Ustad Kiai jengan kayak gini hari kerja sibuk gini nggak susah komo menjadi mendapat ngerti gitunya. Nah kadang-kadang sok era kak guru teh amplop teh kadang-kadang era tak pentingnya ayah haul ya ayah haulan nah dengan ayah keterangan di mana jalma tepa amplop jeung guruna 40 poe bakal diberi berani karena migawe maksiat 40 poe di amplop jeung guru nya mimitina bakal berani teh migawe dosa leutik karena dosa gede nya ketika jalma tumpang prok jeung guru berarti geus gede dosa alhamdulillah min melalui bayana we nya kasadaya yang kerjara abah keluarga abah mudah-mudahan abah sih kita perkabingan ku Allah subhanahu wa ta'ala kabutannya kirang lakungan juga kabutan kirang lakna assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.